Hayali dikurung Binuku Japati Japati kaluar disadang ngok-ngokan. Ya, sekali emang berat tuh. Budak budak kudu sekali ewang mah hitungan pisan enggak indung teh. Bapak menembak sila. Lumayan jang lah. Bapak mana kieu-kieu tuh. Enggak poewe ka sawah jang beas eueuh. Cicing ulah sabar lah neng. Nah, atuh karek kecap kebun age. Ke geus panen mah. Ngarasakeun kana ngora. Koplok sia. Baskom, yo mana yo? Tah, yang tadi teh yo. Belok ke kanan ya, sugan aya ya dia yo. Cing tinggal sia. Wae sok sia. Teu mayar teh. Aing mah. Sendal sekarang sendal gulung juga batur, Pak. Engke jangan sabar heula atuh. Ah, bapak lu pedih. Budak hayang sendal. Ka era ku tatangga. Si Nonong tara make sendal. Terus, kenapa? Tah, panggil oge sia jeung aing sia. Ade sia. Sok sia. Ha. Babas. Kokom. Ha. Mana kokom? Kunaon we? Kela ya, mami teh nganjuk Baskom jeung Citel geus 3 bulan can dibayar. Aduh, ka citel-citel nganjuk ieu mah semalih mah. Meuli atuh juga orang susah wae. Beas ge teu kabeuli, papih mah. Poho. Ayo, nya, nongkan ayo. Sabaraha, Mang? Nah, tinggal ya. Heeh. Ya. Tunggu kanan jadi gede. Pokoknya 71. Cik mah. Lain mah. Barangnya ke aus. Oh, geus. Kela tuh orang badan heula jeung majikan aing. Sok. Ayeuna mah urang kabur nya. Ketemu lagi. Tuh, Ayo Pak, tuh ya. bayar Pak, dong kabur. Eta dosa kabur mah, tuh dibayar. Cicing heula keur kabuka duit. Ayo ya, daripada dulu ya. Kan Mang. Sok, Nanya aduh. Ya, cair ya mah. Run. Ya batu utang dibayarnya ini sundrungkeun nasib anjing. Aing. Aing boga pamajikan kok berpak. Ridho henteu ah. Ridho demi neng kamu. Atuh tong ngutruk ari Ridho mah. Yalah, ayo. Pak, ini tongkat tadi, nanau jenabo. Neng. Itu si Gopar kunaon itu? Kunaon ya? Neng mau makan kan tong main HP wae gitu kan yang tadi tuh. Ya atuh teka tinggal. Kunaon itu ciga ucing udah gitu. Abai hayu orang kerja. Itu aya urang di udang anjing sih di rumah. Oh, ayo capek aja. Pira aku yang anjing segede aing. Sekarang aneh. Tapi sih, Babas. Kokom. Baskom. Aduh, Baskom.
baskom ya baskom sakit. Ai nasib. Aing mah. Rongsok. Rongsok. Duh, lumayan ya. Rongsok. Duit butut, ibu-ibu. Kaleng bekas, ibu. Mangangin. Rongsok, lumayan aqua. Duh. Oh ya mah ini pedang lah, payu. Dan rongsok ibu. Rongsok. Bu. Duit sobek, Bu. Emas buntung. Biasa. Rongsok. Calik lah, saya capek. Naon ieu asa hanet anjing pikotu nggak ada cadas bangga nih makin hari abi makin nyaman sama Umu. Nya Bi umurnya asa nyaman jeung abi teh. Dunia terasa milik kita berdua nih. Nya Bi. Iya tuh. Goblok lebih bita nyo aing teh karek putus ngecek English nama broken heart teh jadi tukang rongsok maknya hirup aing kudu kieu wae asib beda aing jeung tim dengar cadas nanaonan kenapa henteu teu nanaon wah edan sugan mah gabut we abi emang kenapa karek beres di salingkuhan bro dengan cadas astagfirullahaladzim karek kanas mang duh karunya ieu urang hiji papatah jang mang naon tuh ka dieu lebok memang si goblok ada ngayina tengah rasakeun pisan paman aing jadi edan nenon kami dari keluarga besar Sunda Ngakak Official mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat kampung Pasar Kemis. Gelah cici. Gelah ulang tekan. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sunda Ngakak Official. Sunda